Aduh, di dia ya posisi genahnya nanti kena ya lah. Iya, lah ya. Anjing, kong, centang kong. Anjing, centang kong. Anjing, bagung terkena deh. Anjing. Anjing. Aduh, si Udung kunaon? Aduh. Si Udung kunaon? Mat. Kunaon si Udung? Mat. Centang banget coba. Naon itu tuh si kakek tuh nyentang. Aya naon. Tuh, kunaon jelema teh. Geunah ngalamun oge teh. Ganggu wae. Awas. Kunaon eta jelema. Aduh, ganggu wae ngalamun oge teh. Oh. Aya naon teh? Nyurung wae aing. Awas atuh, awas. Nyulangan wae. Kunaon jelema teh? Aya naon ieu? Aya naon? Naon ieu teh aya naon? Naon nuturkeun? Kunaon atuh lompatan? Naon aya hayang modal? Santai naon? Siweuh. Cuaca geus panas euy. Oh, itu. Naonnya? Adalahnya. Cara naon eta teh? Kasihku bisa dana gitu-gitu teuing. Atuh. Katanya tidak ayeuna. Ampun, maka dege tuh tenangnya. Heunya naon atuh teh teuing. Atunya aku. Orang teh geuning ngangkat geulis cieu nya. Eta ning cara teh Gusti. Astagfirullahaladzim. Naon? Siah muragnya. Udah salah siang ngalak-kalapa. Jadi kita mah Titi tak usaha. Mana si Amatna? Ini orang tiangan. Ayo buru. Aduh, kumaha si Udung kenyahoan. Ayo sia, tiangan si Amatna. Paul rek di kukumaha. tuh itu ning tuh. Mana? Tuh itu tuh nyuput. Cicingnya si Adidio nya. Awas. Mana? Lompat temukan akalnya. Aduh boga anak. Hah, siap karena lompat. Itulah bu. Puasa ini. Bruh.
naon teh nu belah ditu heula tuh si anjing. Saha ieu teh? Aduh, kita jelema labu. Tolong. Ini mah kunaon? Tolong, saya gini berat euy. Ayo atuh ayo. Ayo atuh nya. Ayo. Sia mah berat ku dosa mun nya. Tolong. Aduh.